Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sia. Sian kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun nggoning urang lumampah. Dasuluhna baseuh, cek indungna. Teu ngararet acan, terus nyupan deui seuneu make songsong tina awi. Nah atuh bapak teh menika eueuh ka daek teuing. Ngalang rasuluh atuh. Ulah sok mah doka kolot nyai pamali. Da maneh oge atuh lain jelema malid. Suluh mah loba ngan baraseuh, dae nu garing mah atuh eueuh. Malah ge kudu kaleuweung, sakieu ge aya teu kudu hese neangan. Nya ka mana bapak teh atuh ayeuna mah? Sageus burit atuh can aya jebul. Can datang terus ke sawah loa nempo menang tanur meunang. Nyeru ditajung keuleung cengkat. Kop kana bobok kebuntung nu tadi dibabawa. Terus metikan kangkung berejenyang hunjar. Pikiranana ras inget kalampahan tadi. Waktu keur gonjak jeung baturna. Di antarana Nyi Mimi, Nyi Eha, Nyi Amih jeung Santisah. Biasa we gogonjakan ngomongkeun bebenena masing-masing. Ari manehna mah ukur milu seuri leutik we da teu boga obrolkeun. Sabab can boga kikeun deuan Nyi Rudita mah. Malah can kungsi patali janggi jeung hiji lalaki. Kuntung ari batur geus baroga pi omongeun. Nah ari aing meuli can aya nu nanya-nanya acan. Cek hatena Nyi Rudita. Ngarasa heran lantaran manehna mah sakitu geus gede teh can kungsi ngalaman boga batur pakumaha. Keus ditembrakeun eueuh hate. Mun segeras inget kadinya hate teh asa sedih jeung nalangsa. Teu puguh rasa jeung sok ambek kapegung komo lamun ras inget kana omongan babaturanana nu ngagonjak jeung ngabanyolan ka manehna. Dipikir-pikir mah matak ngajeletit kana ati. Aya nu kungsi ngomong toblong ka dirina. Pajarkeun teh cenah. Ditama moadekeun ka urang kampung hayang ka urang dayeuh, matak lengoh bae oge. Kitu cek salah saurang babaturanana nu wani ngomong hareupeun. Eta omong ngajelengeng keneh dina cili. Teu beunang dipopohokeun. Bet asa aya nu nyendiran. Naon sababna lantaran seutik oge teu boga niat hayang milih urang dayeuh. Ari nu hayangeun mah nya saha we asal anu cop kana hate. Mun inget kadinya hate Rudita sok sedih. Asa pangsialna boga awak teh. Asa beda pisan jeung milik batur. Umur sakitu teh pangkolotna di kampung mah. Loba nyebutkeun parawan jomblo, parawan kolot, jeung sapapadana. Padahal mah umur 17 tahun, karek mangkat beger anu saestuna. Tapi di pelumburan mah geus ilahar. Eta we mojang 15 tahun. Nya mah abdi teh keur ngalamun sanyana mah. Nah mikirna naon make ngalamun nyai? Mikirna nasib mah. Pabongan ka abdi teh aya nu nyebutkeun parawan jomblo, aya oge nyebutkeun ngarep-ngarep urang dayeuh cenah, modekeun ka urang kampung. Sedih hati abdi teh mah, asa dijejeleh ku baturan. Indungna Nyi Rudita teh buru-buru ngajawab. Kalakah kop kana sang rai suuk terus ditamplokeun kana baskom. Sanggeus kitu pok ngomong deui kalawan Daria. Ya nyai anak emak, ulah sok dilamun teuing da engke oge atuh jodoh mah datang sorangan. Teu kudu pake bingung. Urusan jodoh lain urusan manusia. Sabab jodoh mah babandingan jeung pati. Apaan cek bari basa kolot oge dengan jodoh pati bagja ciraka lain urusan manusia. Tapi rusiah pangeran nu kawasa. Tak ieu we cek ayo ulah sok leutik hate. Bisa jadi kasakit. Tapi naon? Dikuat-kuat oge ku abdi teh. Itu kuat. Sabab
Hampir unggal poe ngadenge anu sinir sampir. Boh nu langsung boh nu teu. Malahan main untuk mau hareupeun usina teh kabeh oge ngajejeleh ka kuring. Pada can laku can payu. Komo teh nyeha jeung Nyi Ami kadu teh jiga nu ngahajakeun mah panas mah. Pada mainna geus boga bebene geus boga kabogoh. Eta ari nyai geus boga kikineuan atawa kikineuan ti mana atuh mah apan meureunang kumaha oge katingali. Iraha abdi sok aya nu nganjang ka dieu. Sugan we atuh sugan. Sabab kolot mah biasana ge ukur sambung doa. Tara mitina. Tapi lamun acan mah nya teu naon nyaikeun bae. Sugan isuk pagi atuh aya nu datang ka dieu. Ulah dipake susah jeung bingungnya. Amun sing getol puasa, sing getol miara awak, sing menang nyaring peuting, nu dedak ka Allah, sangkan parek rezeki jauh balai. Nah, ari jodoh teu kasebut atuh mah. Heeh, sebutkeun ku hidap minta jodoh itu. Cek indungna bangun nu jengkel. Terus atuh nyamperkeun ka hareupeun hawu. Kepoh niup deseun. Sabut keur guntreng kitu klotrak aya muka pantoh bus bapana ka dapur. Pacul kulawit dikaitkeun kana sisiku. Duduk kuy sok ditunda dina palupuh di balik panto. Baju kampret hideung dikaitkeun kana paku. Gaek liuk bari jeung ngarahu cing cireun capek. Caraian sawah teh Bapak? Ai sawah caian? Ai cai mah loba, teu kudu teu kungsi saat-saat teu kudu riweuh. Ai geus Ngan edas. Karek ge tilu poe menang tanur meni geus ledok tapak si monyong. Manyong naon, Bagong? Berit. Meni geus ledug tapakna komo lamun tara di caangan galenganana. Jiga teh pinuh ku berit sawah teh. Ari bapana apaan ku pae teh oge haban mah diterangkeun. Lumatak nyawa teh kudu samaboh, kudu bareng, kudu badami, ngara ulah ancal-ancalan ieu kumaha atuh. Urang tanur Mang Icin atuh karek bedor hejo. Selengkeun dikair keur panen di kulon geus aya nu gede pare. Teh eta teh naon? Atohon pisan pikeun sato mah. Sabab banjang hakaneun. Mu aya basa paceklik. Sabab beak tinu urang turun ka batur terus we kitu. Nu akhirna beureut teh hasil dibasmina. Naon? Teu kudu dicaturkeun deui di dieu mah. Da Bapak oge geus ngarti, nu kudu dibere penerangan mah batur, anu teu ngarti. Da Bapak mah geus ngarti. Ceuk Mang Uca jiga nu hoream ngadenge. Pokona mah geus boseneun, kop kana anduk. Terus ngalios muru ka pancuran maksudna arek mandi. Ari Birukmi atuh jeung Nyi Rudi tanguprek keneh di dapur. Popolah keur dahar sore. Bari jeung popolah teh Birukmi teu bosen-bosen mepelingan ka anakna. Sangkan sabar jeung tawakal dina yang hareupan naon-naon anu bakal kaalaman. Pak, tapi ulah asa-asa. Da lain ngomong jeung nulian, Bapak teh hayang meunang katerangan nu pasti ti maneh, ngarah puguh pikiranana, ngarah puguh pikiraneun. Mun ari boga salaki macan kapikir Bapak, tapi ari boga kawawuhan mah hayang nyobaan cara batur. Aya obrolkeun jeung babaturan. Dagelingan abdi mah tara aya nu ngalos-ngalos acan boraah kana nganjang. Tak kitu Bapak. Oh kitu. Syukur atuh ari heueuh mah kitu. Eta teh cing cirining normal ari aya kahayang mah. Memang bener Nyai anaking anak Bapak, urusan boga salaki mah ulah getas harupateun, ulah rusuh teu puguh tapi kudu asak mikiranana ngan bisa gedengeun ti eta. Urang teh ulah cicingeun. Da kudu aya tarekah sangkan urang pada mikaresep, sangkan urang pada mikanyaah, ngarah aya pikahareupeun. Naon sababna Bapak ngomong kitu? Sabab geus moal bisa dipungkir. Lalaki kudu boga pamajikan, awewe kudu boga salaki ngan jalana rupa-rupa. Pada boga lalakon sewang-sewangan. Jigana bae hidup macan rek ngalakon meureunnya. Laras Bapak, sakapa masuk siri ke baturan. Anu ngapoe ngomongkeun kabogoh jiga nu ngahaja mah panas ka abdi Bapak. Nya, kon bae ulah kaget. Da kitu biasana anaking batu mah lamun teu moyok nya ngeprokan. Batur untung manyun, batur rugi ngajebian. Jauh piliheunana. Tah, cik ayeuna Bapak rek nanya ku hidep. Kudu jawab sajujurna nya.
Ari ayeuna geus boga kikineun atawa Acan Pak, geus hayang boga salaki atawa ke acan deui Pak. Resep keneh lengohan, hayang sabaheula ulin, tapi aya boga batur ulin mah hayang. mun nya kitu nah daek lamun ku bapa dipangneangankeun. Asal copet kana hate, tangtu adu ge daek. Hayang kanu kumaha? Nu kasep, bager, beunghar, nyaah ka abdi jeung ka bapa, nyaah ka dirina, jeung nyaah ka kulawarga, jujur, tanggung jawab, teu kumaki jeung rarea deui pokona mah sifat-sifat anu aralus Bapak. Kunaon make sorry, aya budak kahayang, disengsarikeun Loba geuning syarat-syaratna mun kitu mah atuh hese neangan pisalakieun teh. Sabab arang langka aya jelema nu masagi sagarupana alus. Manusa mah eueuh nu sampurna aya bae kakuranganana nyai. Ngajan teh kacumuran kabeh ongga tuh pas kurang-kurangna ulah jahat. Nya kajeun ari kitu mah. Tah ayeuna jawab sakali deui. Nah moal nguciwakeun ka bapa lamun ku bapa dipangneangankeun. Moal. Mang Uca unggut-unggutan. Hatena ngerasa bungah menang jawaban ti anakna kitu teh. Kop deui ka dompet bako, maneh ngomong ngalinting heula. Nasaha nu hayangeun ka anak urang teh, Bapak? Urang Cisaga. Anak saha? Ih, anak saha? Anak Bah Suhi. Beg hate Rudita riwas. Maneh ge kungsi ngadenge kana eta ngaran Bah Suhi. Jeung kungsi ngadenge kana ngaran lembur Cisaga anu geus kasohor loba garongna. Kayak dulunya teh ngaran anak mah saha kira-kirana? Jang Maruli ngaranna teh. Manehna kungsi tepung jeung bapa basa minggu tukang dagang lampit ka dayoh. Terus Balikna tepung. yang saha? Ya jeung Maruli. Malahan mah ngobrol ilah jeung manehna. Oh, jadi anak urang teh rek dijodohkeun ka Jang Maruli nya. Mun pareng kitu ge jeung musti nyai daekeun satujueun. Kudu asa keulan pamikira atuh Bapak ulah sok babari narima kana kahayang batur. Pisalakieun anak urang teh ieu kudu anu diimplang heula atuh ku kolotna. Salusur asa usulna paluruh turunanana, tatanyakeun ku lampahna. Sabab salaki mah pibatureun saumur-umur, lain keur saminggu atawa 2 minggueun. Kade Bapak ulah hariput ku tetereuyeun. Ai si Rukmi kawas kapejuh leutik we Bapak oge teu boga pikiran. Bisa milih-milih jalma anu berbudi, bisa nyawang ka jalma anu jahat. Ulah salempang. Bapak ge moal ngagebruskeun kanu jadi anak. Kolot naon kasebutna mun rek nyilakakeun kanu jadi anak. Bapak mah pandang ngomong kitu teh hayana po anak pinanggih jeung kasenangan jeung kabagjaan. Percaya eta oge, tapi kumaha ari Jang Maruli? Beres, geus meunang maluruh mah. Geus meunang nitenan, geus meunang nalungtik. Budakna bager kasasama hade kakolot hormat, alus budi jeung basana. Atuh da teh kitu meureun teh bolon turuna jelema jegut jeung hade turunanana. Nya nuhun we atuh kitu mah Bapak. Eta pisan anu pertedak teh. Ka ayeuna kumaha pamikiran nyai atuh? Kabeneran ieu aya milik. Geus anu datang ka bapa maneh. Alus tah teh. Cing cileuni ngalaki satria. Cek Birukmi geus percayakan omongan salakina. Tapi Rudita kelakah ngahuleng. Saeutik oge teu boga rasa atoh ngadenge kitu teh. Jawab sing bener nyai. Sabab bisi isuk jaga dingge tu anu datang ka imah urang, tayuna kudu badami heula. Maksud teh ngaran engke teu ngawagu. Teu kudu mikiran deui, sok nyapan heula, terus jawab sing pasti. Pak. Ari mah geus gaduh kapastian. Geus gaduh kapastian. Tah, syukur atuh geus boga mah. Terus? Alim. Alim naon ieu teh? Kamaruli mah anak basuhi mah alim. Hah? Eta si Rudita. Nah, make embung. Ulah gagabah dulu. Kaduhung jaga geula sing bener atuh mikir teh. Piraku lawan teuing. Mang Uca rada ambek ngadenge jawaban ti anakna kitu. Teu panuju kana sikap nu jadi anakna. Nyatang tu aya sababna Bapak. Naon sababna? Abah Suhi teh geus kasohor jago ngagarong. Geus kamasur jadi gegedug begal. Kawantar ka mana-mana jadi rajana bangsat. Piraku Bapak rek tega mikeun abdi kana karo. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Maruli teh lain jalma bener.
emang percaya pisan kan omongan Eha bieu. Sabab manehna mah nyaho ti bapana keun kayang bapak teh moal digugu ku aing. Da aing mah sanggeuk teh teuing kudu kawin ka jalma kitu. Amit-amit. Cek Rudita ngomong sorangan. Jerut turun kaburuan dek ngabang berangkeun pikir. Ngarah teh nguluwu teuing cenah. Gap panasa punyere terus atuh ngagusrek nyapukeun kalakain nu ngayang di bibir imah. Terus digundukeun dina lombang nu aya di pojok pakarangan. Sut diduruk eta runtah teh ngarah teu dikore hayam. Mangsa alam kira-kira bada lohor. Kurunjung Mang Uca atuh jeung bojona geus baralik ti sawah. Nyerudita geus beres beberesih geus sadia caneut. Ngahaja kereung nyampaki nu jadi kolot. Atuh nu balik ti sawah teh langsung barang dahar barjengareuhkeun ka cape. Sabot kitu kalayang aya kukupu nyamberan tihang. Mang Uca nyerengeh we barjeng nyapek. Panon melong kana kukupu anu kakeleperan malahan mabus ka tengah imah ngulincar we di lapisan. Tuh aya kukupu moal burung rek aya semah geura ieu. Cek Mang Uca barjeng ngunjuk. Kan bae semah mah komo lamun bari ngirim. Mau burung dirawu di pangku dipapag dibagiakeun. Cek Birukmi bojona Mang Uca. Nah atuh karek ge cacap nu ngomong kulunyung teh aya dua semah lalaki wungkul. Keur meujeuhna rumaja garinding jeung tanggep pikalucueun. Atuh Birukmi meuni colohok jiga nu kasima. Apunten, cek nu baju bodas bari manggut. Nu saurang deui mah ukur nyarengeh we tayun bae pangiringna. Allah, wilujeng teuing Cep mangalinggih. Nyai bukakeun panto tepas tu eta tamu. Cek Mang Uca meuni paciweuh. Terus ngumbah leungeun ari Nyerudita ngojengkang buru ka tepas belah muka tulak panto sangkan semah asup ka tepas. Da tadi mah ti lawang dapur. Mangga kalebet. Cek Rudita berdeg-degan hatena. Lantaran geus terus rasa tangtu eta lalaki teh nu kungsi diomongkeun ku bapakna. Da cikeneh teh bangun geus wano. Nuhun Nyai. Cek Maruli bus ka jero. Geek diuk dina kursi. Baturna ge nuturkeun. Semah diuk nu dahila kantong di pojok. Geek diuk barjing ngarahuh bangun capek. Da memang harita teh tas nyorang tanjakan. Nyerudita bareuheudeun. Maehna mah ngabetem teu daek ngomong trojol indung bapana nyampeurkeun. Atuh meuni gia ki semah cengkat deui truy munjungan ka Mang Uca jeung ka Birukmi. Malah akhirna mah ka Nyerudita oge sasalaman. Nepangkeun akang teh pun Maruli. Pokna barjing alangah-elengeh. Gebuk hate Rudita riwas. Asa seunggah kasemahan kudu ngaran Maruli teh. Bisi matak susah ka hareupna. Akang oge nyepangkeun kana dia. Cek baturna barjeng cong munjungan ngakukeun ngaran kardia. Rudita mah teu nyebutkeun ngaran ukur imut we barjeng rada kapaksa da hate mah teu genah tadi keneh. Sarerea gukek dariukna kursi ngariung kalawan tarapti. Pok Mang Uca mimitian ngomong. Ancak jeung ati-ati bisi disebut kurang hormat ka semah. Langkung ti payun. Hapunten anu kasuhun bok bilih dina panampian tipun Mang sakulawarga kira nyugemakeun kana manah. Atuh salajengna punten bae bade tumaros dupi encep teh saha tea anu ti mana bade aya pikeun sanaon. Asa leuwas teuing da teu aya ibarat ti anggana. Angin naon nu mawa encep ka dieu? Ceuk Mang Uca bet jiga dijieun-jieun. Hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan abdi teh gasik ditampi Bapak. Enggak dipariksa. Hiji tawi sieun abdi dihormat ku pribumi estuning diburu dipangku dipapag dibagiakeun. Sate acana ngaguar pamaksadan sakali deui ngahaturkeun nuhun kana panampianana anu sakieu saena. Sami-sami nuhun ari ka manah mancep lajeng Wasta abdi teh pun Maruli. Dupi ieu rancangan pun kardia. Abdi teh ti Lemur Cisaga putrana Abah Suhi gegadug Lemur Cisaga. Jauh di jugjug anggang di teang tebi disungsi teteh sanes aya maksad anu utama hoyong ngadugikeun kertegning ati ka kersa bapak sakulawargi. Manawi sareng manawi bahan katampi janten kudongkapna abdi ka dieu teh. Pamugi we bapak sakulawargi terengat manah runtik panggalih. Mugia ulah ruas-ruas da abdi masun sanes jaksa. Cik Maruli. Asa harese dikendalkeun niat nu sanyana teh.
jika nabai panjang teuing melepah gedangna. Oh sumuhun, janten encep teh kagungan maksadnya. Kan tenan Bapak, abdi teh aya maksad. Margi sanes lantung tamu laku lain datang tanpa saja. Tuning manggul maksud anu niat anu utama gitu Bapak. Sumuhun. Mangga atuh geura saurkeun, na kumaha maksad encep teh? Ping selenting bawaning angin, mendak kolepat bawaning kilat, mendak warta yen di dia aya kembang malati anu keur mejeunna seungeut wawangina. Keur mejeunna mangkak salirana, eta wartos perantos kaceru kaun awun kawantar kajana pria kasohor katatar kulon kacarita kaunggal madhab. Sumuh. Nya nu akhirna eta wartos teh kaemper-empernya dugi kana cepil abdi. Lajeng abdi maluruh nanaroskeun kanu seueur pangalamanana. Mertela ngembang boled anu dimaksad teh bet aya di dieu. Horeng si mana horeng putra bapak kali ibu tah ku kituna. Aduh teh ngahaja dongkap ka dieu hoyong tepang sareng Neng Rudita. Cik Marudi ngomongna kitu teh berjeng ngagiler ka Rudita. Nu ti tadi ngabetem we atuh siak bulu punduk nyi Rudita muriding. Asa ngadenge lakon riwa. Eta sasauran teh encep jiga jenazah newara. Mangherana habet aya wartos lahuta teuing pun anak mah bujang-bujang kaceru kaun awun kaparas seuneu oge teu acan dugi. Bolok-boloning kasohor katatar kulon kadapur oge seuseut nyaho bujang-bujang kawantar kajana pria kaparage tara nincak. Mana komo lamun disebat kacarita kaunggal madhab mah encep asa lahuta pisan. Dapun anak mah kurung batok terliar ka mamana can ngajalan dibawa ka dayeuh-dayeuh acan. Nanging naha eta beja teh bet narekab jauh-jauh teuing Cep. Ari bapa, ari barang sae mah teh kedah diwar-war. Teu kudu diagul-agul margi kenyataan anu nyarita bukti anu jadi saksi dajami teh kagungan soca sadayana ge. Sumuh. Atuh tangtos we pada ningali yen tuang putra teh herang lir bulan purnama ngageburnya angan buana dugikeun ka ngebraknya angan hate abdi Bapak. Aduh. Eta dugikeun ka kitu encep. Na kumaha maksad encep teh atuh? Sumuhun. Abdi teu maos Ambon sorangan tuning ti peuting ka impi-impi ti beurang kagundamkeun peureum kadeuleu bentak rasa jiga anu kaedanan. Uloh. Siang wengi taya deui anu dipieling kajabi ti tuang putra Neng Rudita anu geulis tanpa tanding anu endah sudah lawan. Sajagat mah jigana bapa moal mendak pabandinganana. Allah dulu eta. Eta si encep bet keleuwihi. Na ceuk saha teh ya pabandinganana encep ulah kitu Ari bapa sangam abdi oge tadi ieu mah bukti kalawan nyata nu jadi fakta. Abdi mah nyanggemkeun anu sanyana bapa. Mangga atuh. Kumaha salajengna encep? Kieu Bapak Sumuh. Abdi teh isin-isin oge maksakeun ka dieu. Maksad saja ngadeuheusan ka bapak kali ka ibu manawi aya milik ti kadim ke darajat ti kudrat. Tiasa kajelokeun sareng tuang putra. Oh kitu. Sumuhun janten cohagna mah abdi teh saja nyanggakeun panglamar bade ngiring tansah mikanya hoyong metik melati nu wawangina minuhan buana tah kitu Bapak. Leng teh Rudita ngerasa lieur. Ngadenge nu rek ngalamar teh lain atoh tapi bingung teh tungtung susah nu tah hinggana. Mangkana geus ngadenge beja ti Nyi Eha tadi. Yen maruli teh anak Abah Suhi nu geus kaceluk jadugna garong. Kasep. Ari bapak mah sakadar kolot. Moal bisa nanaon iwa tisambung doana nuhun we ari encep aya maksad nu sakitu saena mah hiji tawis yen pun anak teh seueur nu mikaresep apan eta bisa jaku sarena ge jalmi mah hayang pada mikadeudeuh sabab jalma nu dipikang ewa jeung dipikasieun eta teu asup jalma hade tah ayeuna encep kagungan emutan kitu. Laras pisan Bapak. Sakali deui ku bapak mah katampi katada pisan teu diteundeun di hanap-hanap tuning disuhuna mun-munan ditungku cina kalbu mungkeut murid kana ati nanging ari kanggo jawabanana mah mang teh teu wasa da kedah langsung ka jenisna dan bade dipiharap oge ku encep teh sanes bapa nanging pun anak tah ku kituna
kanggo mutuskeun ditampi sareng henteu urang taros wae pun anak kitu menawi sapuk sareng manah encep. Ceuk Mang Uca ngomongna dari pisan. Tapi ari hate mah geus surak di tadi keneh bakat ku bunga. Bapak, abdi mah sejang ngiringan we dalaras anu dipiharap ku abdi oge atuh tuang putra. Sanes ramana keur naon ramana mah? Ceuk Maruli meni ngemplong hatena. Sabab ari panerimaan ti kolot mah geuning sakitu alusna. Dumasar kana haeta pok Mang Uca harita ngareret ka Nyi Rudita pok Mang Uca. Nyai anak bapak. Nah kadang nguku hidup maksadna Cep Maruli. Ceuk Mang Uca harita teh. Bari ngareret ka Nyi Rudita nu ti dadi jempe bae teu milu ngomong. Malah indungna oge ngahenen we jiga anu bingung ngabandungan omongan semahna teh. Kakuping kadoge bapak. Syukur ai kadenge mah tah. Kumaha pamadegan hidup nah harek ditarima atau moal panglamar ti si Encep teh. Bek jawab ku hidupnya. Dah hidup anu dipika palaina ge. Nuhun kana maksad nu sae mah. Nanging abdi teh sanes nampik sarta teu pisan-pisan saja nolak. Anu jelas mah abdi teh teu acan gaduh maksad kanggo laki rabi. Tegasna macan hoyong gaduh salaki. Ceuk Nyi Rudita teu asa-asa. Da keukeuh embung ai ka Maruli mah. Atuh puguh mending ngalenyap hate Maruli harita. Sabab jawaban ti Rudita estu ning paparimpang jeung taksiran. Teu akur jeung anu dipikahayang. Cep. Tah geuning kitu ngajawabna. Tipun anak teh eta mah mangga nyangakeun da kitu kanyataanna Cep. Aduh.